Uten mukakeun keresek. Oh, ten mandek mama yeuna om ah. Dahar wae maneh mah. Tari dahar, ayeuna dahar. Si om capek om nyanyi wae Uten. Joget nyanyi, joget nyanyi. Nanti tah saha atuh jeung joget jeung nyanyi. Apaan om nih tah ka Uten? Kudu joget, kudu nyanyi, kok pai. Ah, geuleuh ah. Si Uten bari emosi. Teu loba dongeng tuluy dibukakeun atuh si pincuk teh dekul mah nama dahar sangokoneng jeung nog puruluk teh. Hargana nu murah meriah tapi wareg tur tages kitu mah si Uten teh buru-buru kacai teu loba catur teu loba dongeng si Uten teh nyeuseuh baju nu urut maenna bawa ti kampung nu ayeuna keresek digantungkeun di buruan gegelehean reup bae si Uten mah sare tayuhna meureun capek sapoe jeput bae geus dagang kukuringan di jero pasar. Ari urang mancan sare joy mesti kene cungelik tur tak dina waktu eta sajauh panindeungan inget ka kolot anu di kampung sok sieun ditagih ku si abang. Dihitung ku urang poe geus saminggu urang ngagadekeun motor. 20 hiji poe deui urang kudu mayar ka si abang. Kalayan ditaksir ku urang, kalayan dijudi ku urang. Yen urang 20 hiji poe teh kudu meunang duit 400.080.000. Wanci nyedek ka peuting. Sora-sora sasatuan penting geus disarada kabeneran urang ngabogaan sarung ti Pak Haji Hamid teh tuluy dipake gigireun si Uten urang oge sarua reup atuh sare nikmat sarena penting eta dina kontrakan anu munggara. Gancangna carita wanci subuh geus datang tuluy urang hudang pangheulana indit urang kacai tuluy digeingkeun si Uten. Buru-buru urang deka masjid kalayan deka laksanakeun salat subuh. Karek oge tepikeun pagar masjid Pak Haji Hamid gagarawan ti tukang. Ade nih Uten ditungguan teh ka imah peuting teh dalahar teh peuting. Alhamdulillah Pak Haji tuang Uten tuangnya ten. Oh tuang Uten mah 3 kali Pak Haji. Pak Haji bade salat heula Uten. Pak Haji kirek salat. Akhirnya mati luan urang atuh asup ka jero masjid laksanakeun salat berjamaah dina subuh eta babarengan jeung masyarakat nu lainna. Gancangna carita. Na waktu harita isuk-isuk cang-cangra panon poe geus ngaluarkeun cahaya nyangan samudeureun bumi alam. Teu karasa waktu ka waktu. Poe ka poe, minggu ka minggu. Harita kuring ajeg panceg geus aya 3 minggu di kota Bandung. Lamun dihitungkeun jeung initna ti imah ajeg panceg geus sabulan kuring di kota Bandung. Kuring duaan jeung si Uten rek siap-siap init dagang sakumaha biasa dina isuk-isuk eta. Tapi na waktu eta mah kuring ngajak ngobrol ka si Uten tur teu adu hareupan jeung si Uten dina luhureun samaksa lambar. Ten, kumaha mun poe ayeuna om kalemur heula Uten ngilu moal atawa Uten nek di dieu wae. Om kudu mayar heula bunga naik ka si abang. Kan om kamari datang aya 260 om bikeun we heula sadayana. Pan urang butuh di dieu keur mayar kontrakan, keur dahar Uten, pan aya nama-nama modal. Kan wae urang bayar bunga na we heula ka si abang. Ning sakalian we bayar jeung pokona bengke bulan ke urang mayarna saeutik. Tetela geuning bener si Uten oge joy. Dina hatena mah hayang buru-buru nebus motor sangkan eta motor ayana leungeun urang deui. Uten ludeung teh di dieu kira-kira mun ludeung tak om nek balik heula kajen dipiapekeun ku om ka Pak Haji. Uten mah ludeung om andina tempo bobo Uten mun teh batur sok nyileuk sok keueung. Heuh tah eta masalahna. Kumaha tuh mun ke ngilu ka Pak Haji heula sareteun Pak Haji daek. Isin atuh om Uten teh da isin atuh da Uten teh gaduh wajah om. Oh suga teh Uten teh boga wajah. Tuh om tong nyinggung ka Uten om. Si Uten harita bari ngabalieur. Kumaha tuh ayeuna om balik heula ka lemur. Uten di heula nya. Ngomong isu-isu keneh datang ka itu abe sore-sore geus tepi gitu. Sugane om bisa balik deui ka dieu penting-penting. Da moal aya mobil atuh om penting-penting paling om ditu isuk-isuk deui. Baik om ngenong we sak penting mah di lemur.
lain kiten jadi om teh sekalian nanyakan ke si bapak Sam, bapak Uten, Pak Cep, nanyakan ke si bapak gitu, nanyakan api-api nanyakan Uten, om, mah ge peduli jelema eta mah, Iten ulah gitu ge apa nanti teh bapak Uten lain, kurang harapan Uten mah geus poho ti kamari ge om. Nah, nya aya anak poho ka bapak, bawa om, si bapak teh lain bapak Uten deus. Maneh mah ngomong kitu wae Bisi si mamah teh kagegeringan mureun di imah Uten eueuh. Nya kitu om, kumaha mun Uten nang ngilu ka lemur jeung om. Moal Uten mah dagang di rame, lebar. Kumaha mun om init bae. Nya wios om angkat we atuh ka ditu. Aya mah kieu teh yuk, urang ka Pak Haji Hamid heula we. Urang ngomong, urang balik pamitan, Uten di dieu heula. Ya waktu om, ya waktu sakadak deui. Aduh, kaburu berang. Pelanggan kan bae sakedeung mah yuk ka Pak Haji Hamid heula we bari bawa eta dagang jeung termosna. Geus gendom catur kitu mah atuh Joy urang teh buru-buru we si termos teh diasup-asupkeun deui kana jingjingan jeung saporatina urang dagang. Tapi urang teh langsung ka pasar, urang mengkol heula ka belah kenca dek ngadetangan heula imah Pak Haji Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Pak Haji harita bari mugakeun panto, barang berai teh dibuka atunya pisan. Pak Haji Hamid jeung bojona nu keur calik dina kursi. Yap ka dieu Adeni. Bos urang teh atuh ka jalaro jeung si Uten ge urang diuk dina kursi. Aya naon isuk-isuk keneh? Asal reuas biasana ge geuning sok lingas waya kieu mah. Mun Pak Haji, Mah Haji punten pisan abdi teh. Abdi teh atos hampir bade 22 dinten di dieu teh. Ya betahnya. Betah pisan Pak Haji da ngala artos. Terus kumaha? Eureun dagang gitu. Sanes eureun dagang. Abdi teh gaduh janji sareng si Abang pan abdi teh ngagadekeun motor di lembur. Terus kumaha? Mun abdi teh aya teh bade ka lembur heula we kitu jeung Uten. Uten moal, Pak Haji bade di dieu lebar langganan. Atuh. Kan bae si Uten mah di dieu kajian sare di imah Pak Haji. Jiga itu ada di imah ka ditu heula. Aya sabaraha eta duit. Cek Pak Haji Hamid bari jeung nanyakeun ka urang. Nu ngajawab nu nyelengkeung si Uten na waktu eta. Pak Haji, aya 260.000. Cek Uten teh om, bawa we sadayana cek si om teh entong.